Oh, memang benar. Di Cilebak nu aingnya sehektar. Di wilayah itu mah ngan kabeh anu aing 50 hektar, ku aing teu dijual. Aing eueuh jarah ke Mekah deui. Oh, haji teh rek haji deui, rek haji deui. Naik haji deui rek teh. Oh, syukur we ji gitu mah. Kuring mah tiga nama can aya. Can aya. Ya jalan jiga nama ji rek aditu deui teh. Mendewek 50 hektar teh dijual teh dibagi waris anak aing. Pun aing aya keneh. Tang kayak komplit ke aing mah tah. Tah. Tuh. Walah, nya ji. Tuh. Ieu teh dengan camanyar hungkul Oh, ji. camonyar tuh. Ieu teh hampir 2 triliunan lah. Alah, geningan ji. Tuh. Kakaya. Ditalawar ku bos-bos rancamanyar teh proyek perumahan teh. Oh, tuh. Yo. DBNA tuh komplit aing mah tuh. Tuh. Nya ji, bener. Bayar. Itu yang saya ke pemerintah bayar gitu. Pabeungharna we sugan mah haji mah di dieu mah nya. Alhamdulillah. Syukur ji aya loba harta mah geuningan urang teh moal poekeun teh kan anak-anak mah di dinya. Nya eta deui. Dengan eta kumaha mah anu di Cilebak teh hektar rek dijual mah ka kuring. Dijual kabeh. Rek dijual kabeh. Eta suka beli encan. Nah, nya padekeun pisan ji kan eta teh. 2 triliunan tadi teh. Aing teh Anu Cilebak. Cilebak jeung udan camanyar deui. Kabeh aing. Kan kuring mah butuhna nu Cilebak unggul ji. Oh, Cilebak unggul mah cuma 10 miliar deui eta teh. Mendingan nakal ji nya. Oh. Ieu teh haji teh. Da, kabeh kan 50 miliar, 50 Bae hektar. kuring di duit ke tanah. Iraha aja ka ditungguan ku aing di tas surat teh. Meureun saminggu 2 minggu mah meureun kuring ka dieu deui. Tah, sok ditungguan budak Nya kitu ji nya. Sok deal. Deul deui ji nya. Duit beres. Duit beres tanah kan terima kok. Tanah terima. Surat ku Berarti abdi dikeun. siap ji. Ya. Deal. Tunggu. Nah syukur ya gitu jina hari gitu mah urang teh meureun aya jodohna meureun masalah jual Ya. beli teh nya. Nah. Isu paketo atau minggu laras meureun kuring teh deui. Jodoh tanah jeung jodoh budak. Jodoh budak Gitu. sekalian Oh, urang teh datang barudak. tungguan. Ulah pada ngobeureun ji nya. Nya gitu panjang-panjang baraya lah. Amin. Nya gitu we tuh nya. Berikan. Kuring pamitan heula ari kitu mah. Doakeun nya. Siap. Nuhun ji. Tungguan duit teh. Ya, barudak, hayu barudak. Aya tuh Pak, Ya, pamitan ke Pak Haji Hitam. Jalan. Oh, iya lah, Pak. Amin. Sok. Ayo ji. Nuhun pisan ji nya. Assalamualaikum. Ah. Aduh, kumaha ieu proyek teh. Pigoleun deui moalnya. Si Muklis anu apal mah. Muklis. Muklis. Ya nongkro gitu. Nah, kayaknya ben aku jero ieu. Oh, Bos. Hey. Tiraha muli, Bos. Dewek patah tadi gini dia si laing degeroan haho nyamperkeun hanteu jika nu budak wae si laing kamana wae si laing Nah, ada Bos mobil mah di pengker tadi teh ninggal teh. nya si laing mah bener budak los-los kana mobil dewek mah nanyakeun si laing neangan si laing lain nanyakeun mobil dasar bolot sih mah Oh, di orang tadinya, Bos. Oh, siapa tuh? Oh, jadi iya. Teh. hari si laing kanot nyamperkeun dewek si laing ditah pindah ka dieu ku dewek teh Nah, kan tadi teh kan didinya. tadi dinya naon pindah ka dieu dititah ku dewek teh Oh, kopi.
kopi mah aja tadi teh di mana teh di dapur. Ngan dua deui. Kalau udah mah nanyakeun kopi. Si lain di mana wae. Lelek terek nanyakeun kumaha itu proyek jadi henteu. Nyangan mah kayak gula tuh bos. Nya si eta mah kamana los karep. Lain korek proyek. Oh. Naon? Rokok Magnum. Astagfirullahaladzim Gusti. Proyek muklis proyek udah pada larang kumaha. Tukang mencet mah da doya Astagfirullahaladzim bener si lain udah ditorek. Si Supri kemana si Supri? Semua bener ngobrol yang mana mah. Oh. Kemana si Supri? Supri. Oh. Udin. Tah si Supri, berarti Supri mah di ditu. Ayo keluar ku mana? Dia yang ngobrol yang mana mah? Musingkeun. Kayak itu udah bos. Ayo. HD kalakuan nu patut tah. Digawe teh nu kieu gaji sarua maneh mah jeung aing. Tapi kigan nah gerak bung supir sama onok wae. Hey. Enon. Sabar ya. Tilu. Sip, si obos. Nyanakeun simut, si obos. Simut. Heeh, si obos simut. Buru. Bos teh naon cimut? Tape meeting kan di Banjaran. Buru simut. Hes. Kurang cokot enak. Sibut segala diri. Si bos teh naon atuh? Buru. Si bos. Bos. Duh. Iya mah disunggut ya bos. Duh bener si Muklis jeung si Supri dua kabaralegan biasa. Ada kenaon mah aneh pemawa simut. Ganu Islam we. Maaf. Proyek nu di Padalarang. Lain nu kieu patuh nu digebuk. Sarwana si Muklis. Kenapa tak sia? Kita mawa mak, ngadon mawa simut, cih atuh Muklis bawa ceuli maneh ka ditu ka dokter hewan geura tuh. Aya di pasteur. Maneh dah. Maneh. Kunci si bos mobil kan deung eta kumaha geus eta. Ya, bener. Ya ka urang tinggal. Nang maneh atuh. Lain kunci aing mah kunci lain. Eta maneh mau simut nanaonan. Aing kita mau simut, kita mau maaf lain mau kunci. Mau simut sagala deui. Geus jepe garaneng sia. Karon parasea di titaku dewek teh. Geus Supri, cokot map kamari. Anu di Padalarang urang bereskeun. Sok buru, geura cokot. Dadang, emane? Ayo urang nyenyum kopi cik si bos bisa teh. Pelat. Kopi ayo. Bolot. Tutut. Iya, penting. Ngali gra bos di gegelan si Muklis ngali. Maaf teh gra. Bener nih Supri, kade mana saleh mawa. Proyek teh ya sagedeung deui kana. Mudah-mudahan we gol Supri euy. Ya alhamdulillah tuh bos bade gol mah eta proyekna. Nya meureun gaji abi naik 4 juta saminggu meureun nya bosnya. Alhamdulillah tuh meureun nya aduh. Nah si bos ieu naon nya anyang-anyangan cenah. Anyangan segala. Anu nambok lo ka urang atuh. Bobo. Naon si eta deui. Mantap. Kan senokna bi teh. Iya, nentang. Tadi anyang-anyangan teh. Astagfirullahaladzim, aing boga pagaweuna nuju nun.
Ari silai keur naon ngagubug nu kieu patut. Henteu gelau mah maneh. Ngagubug nu kieu patut. Ieu keur naon? Da teu nyeri huntu aing mah. Kudu dicabut paketan. Ieu naon ieu? Karena ieu patut astaga cocokan budak digubug ka aing ka dieu. Da kumaha ari ieu naon? Astagfirullah kicimpring. Awas, naon ieu? Aduh, naon atuh? Si bos jadi gayul segala. Gimana sih dia? Cing ayam atuh dewek ke. Ai bisa nyari gitu. Tak keur bubar kemana atuh. Gua kacau. Erengit. Jong ini. Semua bener ngeroboh jeung marane mah. Ieu kira aing na ge. Aing aya bahan setruk ngeroboh jeung marane. Supri, mobil siapkeun dewek rek kinit. Iya bos, OTW. Tuh kan si bos mah kurang oke. Kurang dititah ieu cenah dititah mentiran mobil. Kan orang tuh bisa kan mobil gitu dah. Ayo bayar ini tuh. Assalamualaikum, Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, si Neng. Waalaikumsalam. Nah, wayah kieu karek kuy. Iya, atuh Abah abis mobilna mogok. Nah, mobil anyar mogok. Kiraku mobil anyar mogok kali Neng. Can diganti oli. Nah, kumaha si Supri teh cenah. Urus mobil teh bisa. Itu Abah kumaha? hayang mesir deui mobil anyar nih. Ngababalikeun kos meuli bala-bala wae, Neng. Atuh da itu, atuh geus entut-entutan gitu. Tanah, jeung oh bensinan boa. Loba Abah, Dieusi. diisi. Kunaon? Ku bensin. Lain ku solar. Bisi ku solar. Itu meni kiraku mobil anyar mogok deui nya. Yang geus we engke ku abah dipambalikeun. Mobil naon, Neng? Hayang mobil kijang. Allah, goyong ke jeung mobil kijang. Kumaha lamun Avanza? Pembelikan ku abah ieu ka Avanza nya. Umatnya. Heeh. Satu Neng, geura kaca heula geura ibak heula ka ditu. So, kadai ulah hilap salatnya. Nya. Sok. Nyata satu abi pada ibak heula nya, Bang. Nya jeung Neng geura ibak heula. Nah, bos nggolan Nabi tadi. Beungeut. Si lain deui saha nu ngagaroan si lain bukis. Cek dewek oge pariksa ka dokter hewan. Jung, pariksa. Oh, ganti oli mobil siap bos. Siap bos. Ah, si eta teh geledug gitu. Kita ka dokter hewan los ganti oli. Ah, bener boga karyawan teh nu baraleg pisan. Aing